aja kayak Ya gorengan sia goblok. Teh siaran jalan, sia teh goblok. Kayak lemes ya, kayak kubeling lah. Belah wae di perahan deh. Dia tuh kutangka jamu mah hancur ya. Jika jadi dua. Ting ya ku akar ya, akar nangka ya. Ting kuat ting moal ya. Kata lagi jud dia ya tadi kerik mah. oh kenaon deh oi Iya pe yang ganti iya para bedog. itu kudu alus satu patana ngagantina perahna Oh banyak ge halus ya tuh tangka jambu tapi belah we tuh. tapi kalau ganti kudu ya masuk anu teu kali-kali kumuning gerah wah tuh mah Wah, isia goblok ngomong deh. Atuh mah ge kacekal goblok sedikit mah. bola-bola anu teu kali-kali kumuning Eta sia terus di mana itu main goblok? atas di kulon Terus naon sih teh? biasa wae tuh ulin balang siar tapi arawa nu nyaruwal euy keur kieu mah Bahan dia geus 5 kali diganti, belah jeung belah ya. heeh gantina kalau teu kali-kali kumuning cek aing ge Yang nyaho ya ku akar nangka ya ting kuat ting moal ya. wah sing pake toge bola deui ku akan nangka mah Wah, tuh ulah goblok saya teh capek nyeuna. da mana mah resepnya anu kieu lain oh itu rada balik dia Oh hek atuh lah. Jor warek mah teh kumaha sih teh. Wah, keburuan batur atuh. loh ya kalau apa gede kieu euy pas gede kieu dek Naon atuh sia teh? lain deh ya kapan lu saha euy kota gede kieu dek bolehlah ku aing 3.000 Tuh, nah sia goblok nawarkeun kira-kira. oh sabaraha tuh 30.000 atuh goblok sia teh. wah mahal coy nggak 10.000 mah Nih sia mau di ke pasar goblok 15.000 teh segede kieu teh. wah Sia mah ukur murah kalau apa ya nama tuh murah goblok sia mah. oh iya dek Bu Haji nu butuhan deh kerajuk bawa ke Bu Haji Eta sia tuh wani gitu goblok 10.000. oh tuh aneh 10.000 mah Besok dinya tuna lah depan. oh ke Bu Haji kan butuhan Bu Haji rek ngolek Wah cenah iya aing kagok ya. oh tuh ya orang balik Baik atuh. Wah 3.000 zamanana haon goblok 3.000. padahal Bu Haji mah butuhan kalapa lemok saya goblok digawean ku aing Oh mahal sih teh. Mau lebaran kieu mah. Geus temes sakieu ge Ning ngajual kalapa we ya Yang tawarkeun aja ka Bu Haji ya. Berapa tuh wani 15.000 masih di kieu. Nah, Bu Haji kalapa teh. Saha nu pesen kalapa? Tadi cek sapi sana Bu Haji butuhan kalapa teh kana. Henteu ada urang mah geus meuli santan mah ti pasar. Kebantuan wae. Masih api we, ngayang meureun. Tadi orang ke barang gawe ke di ditu cek sapi sana Bu Haji butuhan kalapa teh sana jam olak cenah. Bohongan, mus aya kalapa mah teu mesen kalapa. Jadi ya kumaha tuh? Di pasar ada teu butuh mah teu aya mah kalapa. Kepala dan pisan mah. Oh, di Sapi nyaman kan buat di cek sapi buat kain mah. Pesen urang mah Oke, agak kayak we kain tah. pesen kalapa bener. Dari nama goblok, agak wayan gua ka batur teh. Batur keur barang kada aku ke. Newo si goblok mah. ngabuburit nyawan gorengan ke hareup oh senang teu ka pabelit kieu nah ada teh wes kalapa teh ke Bu Haji Wah, gane goblok sia kabalegan sih mah. lo kabalikan ku iya Enggak senang goblok mari di pasar sih mah. itu tadi pesen ke urang Dah, sia wae sok nyohanan goblok sih mah. oh geus atuh ke urang lah Oh, saya tuh iwani 10.000 mah goblok sih teh. oh atuh urang ge dicokot balik di warung Mana teh ka mana tuh? beli gorengan heula Ya aing mah apa atuh ya? oh geus lah baik urang ge geus kalapa pan aya di urang Oh, atuh lah eta we. Berikan Oh. itu kana gorengan. dia pisahkan heula ya untung aing minta keresekna RW 2 siki lah 10.000 mah tuh dah Langsung biasa apa dobra ah. Ada takut.
Oh, keciranya pernah nyar kieu mah betul. Cokot langsung apa nah? Bawa. Dia. Berangan teh. Mana? Ya. Banyak belum kita 10.000 wah sikit sia. Oh, nah sabar hiji tadi sia. Sabarahan gini gitu. 5.000-an hiji. Aduh, kamu di mana tinggal Ah bos? itu. Siapa tadi balikan kabeh baru goblok? Ah, goblok, tuan, tidak kabeh. Kabeh sia. Tadi siapa lo? Bang goblok sabarahan. Ya ada yang 50.000-an atuh. Suka dengan goblok teh apa kan kan? Mahal lah, nggak jadi jeung gorengan. Kan dia kan goblok apa? Mahal, teh aja kayaknya. Ya gorengan sia goblok. Itu si haram jalan. Ya goblok. Dasar goblok. Banyak ya, 2 sikit 10.000. Haram jadak siapa?